Imam Waqid eta guru Imam Syafi'i anu nyana bebeja ka guruna Gusti guru abdi cenah belet amat jeung pohoan bae kunaon sagede Imam Syafi'i bebeja pohoan bae komo urang atuh urang melain poho deui ho bae geus pokona syakautu ila waqi abdi bebeja ka guru abdi ngaran wa suahibzi goreng tatalaranna kumaha ya guru cek guruna atuh kudu dijaga hate jeung raga ulah pake maksiat li annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin ilmu Allah teh cahaya Allah mah tara dibikeun dikirimkeun kana sok nonton TV jeung boga HP sakitu bae geus sakitu bae eta waduh wal dibikeun mahal ilmu Allah li annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin ilmu Allah teh cahaya Allah mah moal dibikeun kana sok nonton TV jual tipina nu 14 in meuli deui nu 24 in billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-ma'na al-ijmali utawi ikilah iki kumana kang bangsa ijmal kang bangsa kesimpulan manana talqinul mayyiti naw'ani utawi nalkinan mayit iku kang anduweni rong duuman nalkinan mayit aya dua macem anaul awalu utawi warna kang awal yujma'u ala masyru'iyatihi kudan ijma'keun opo ing atase den syarakeunani ya talqin atawa ya awal naul awal jadi warna awal tentang talqin ieu hukumna kompak wa yakunu indal ihtidari lan ya talqin adawaya naul awal asina talqin ikut tetep ing dalem nalikane sakarat nalika sakarat kompak seluruh ulama nyunahkeun kana talqin wa yundabu ala yaqulal mulaqinu bil amri lenden sunahkeun apa yen ta orang ucap sapa wong kang nalkinan ing lafaz gul kalawan nganggo segat amr ulah kieu urang nalkinan teh ngucap ulah sok itu di lembur mapan sok itu ngucap engke nyana nuturkeun ngucap la ilaha illallah ngucap bogo jelema keur makhluk ulah teteh cing ade nya urang mengaji ku ari ulah sok saturut-turutna nurutan nu teu ngaji ngaji mah sok gitu gul ngucap gerang ngucap kenyana nurutan ngucap hos bae kudu kumaha tuh bal yati bisyahadataini balik tanekan yaumul aqid kalawan syahadat roro
sada udhunihi ing dalam sanding kupingnya muhtador bilutfin kalawan lon balik urang ngawurukan nalkinan kamayit maka syahadatai di sisi celina kalawan lembut ulah keras ulah gancang-gancang jadi dikacelinakeun ulah rame sorangan baik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kenyana nurutan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar lamun geus kadeuleur da jero ulah asyhadu an la ilaha illallah cukup la ilaha illallah lamun geus jero jasa renghap Allah gitu narkina ulah recok tak bangsa lurah recok itu cekel celina mundur aja mundur tebecus ya nalkinan mait sih gitu sakumaha ngajukeun proposal ulah li alla yasukku alaih numan takudu lon derpon nyentah oranana suker ya syahadah alaihi ing atase muhtador supaya ulah berat ulah hese wa idza qala hal muhtadaru lan tatkala wis ngucapha ing kalimah syahadah sapa wong kang sakarat fala yu'idu maka ora ambalen ya mulaqin ha ing kalimah syahadah di mana kadeuleu urang geus nurutan boh ngadenge urang kana suarana atawa kunyam kenyum eta tandanya na keur maca geus ulah dibalikan deui geus cukup wal aslu fihi lan utawi dalile fihi ing dalam talqin qauluhu iku ucapan kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafal laqinu mautakum la ilaha illallah ngawurukan sira kabeh ing pirang-pirang kang arep mati sira kabeh ing la ilaha illallah urukan ku anjeun jelema nu rek maut sia keur sakarat urukan la ilaha illallah di mana-mana geus ngucapnya la ilaha illallah geus reng hap ranjukna geus kenceng urang ganti Allah fa ila man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah karena satu wong kang ana opo akhir ucapan man iku la ilaha illallah maka manjing yakman ing surga lantaran sanyanya jelema nutung ucapan la ilaha illallah geus dijamin asup surga
tak supaya akhir ucapanana la ilaha illallah talqinan. Beda jeung ahli-ahli Allah, biasana ahli Allah mah ku Gusti Allah dikersakeun maotna teh hayang sorangan recok lolobana coba geh keur sorangan keur di kamar Allah recok sebab bisaan nyana tibatan anu nalkinan nyana geus tafwid ayat taslim ayat tawakal ayat tafwid pasrah keneh gan beda kelas. Taslim pasrah kelas Habib Rozak, kelas kopi rokok naik seetik tawakal tu Allah lamun geus tafwid eta mah geus eueuh tu wal takwil wasrah teh wasrah jasa. Gitulah ahli tasawuf di dalam thariqah ngajelaskeun tentang pembagian pasrah. Panjang lamun dibahas tentang pasrah. Ieu jelema nu geus tafwid maka Allah teh recok lamun aya nu halaladir bungin. Bab keur manteng ka Gusti Allah. Urang mah selaku nu harirup satungtung aya nu keur sakarat hadiran ku urang ngurukan tetep elinya. Carana tadi mun keur ada jag-jag keneh syahadatain. Keuna kadengeun nyana. Lamun geus rada makhuf macana la ilaha illallah mun nyana geus maca kadenge ku urang atawa ku nyamkeun nyongna kade geus datang ka dinya bae geus makhuf jasareng haprajungna geus kenceng Allah gitulah cara nalkinan nu keur sakarat. Wa na'utsani lanudawi warna kang kaping dominat talqin ya tetap saking talqin mukhtalafun fi masyru'iyatihi iku den perbutakeun opo ing dalem den syara' keunanen na'utsani warna kadua tina talqin mah ieu diikhtilafkeun dina diinstruksikeunana wa huwa ma yakunu indal gabri ba'da dafni lan utawi ya tsani iku barang kang anayam ku tetep ing dalem sanding kubur ing dalem sahusana mendem ieu mah dipermasalahkeun antara dititah jeung henteu. Mana nyaeta talqin anu kajadian sisi kubur sabak dan ubur walam yakul bihil imamani lan orana nangucap bihi kalawan talqin anu mayakunu indal gobri walam yakul lan orang ucap bihi kalawan mayakunu indal gobri sapa imam roro Malikun nyatana Imam Malik wa Ahmadulan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik jeung Imam Hambali mah ngaulahkeun sabada ngubur talqin ulah li adami jarayanil amal bihi karena ora lumakune amal bihi kalawan mayakunu eueuh lempang eueuh ngocor wali adami sihhati ahaditsi lan karena ora sah pirang-pirang ora sahih pirang-pirang hadis mayakunu indal gum
aya keterangan ngan teu sahih teu meunang dipake. Itulah pendapat Imam Malik jeung Imam Ahmad bin Hambal. Iyalah nu sok dipake ku Amin Rais. Ulah ceuk Amin Rais. Bedana ai Muhammadiyah mah teu make mazhab. Jadi sosolonongan. Disebut colonos. Jore teh colonos. Teu bagus. Amun gitu mah make mazhab masalah. Nya nama pedah akur hungkul. Mun disusul ku urang berarti cenah ya Muhammadiyah make mazhab Malik atau Imam Hambal ento cekan. Jadinya nama sosolonongan. Teu bagus sosolonongan geus kituan. Wa yusra'u indal imamaini lan den syarakeun ya ma yakunu indal gabri dalam mungguh Imam Roro Abi Hanifah tanyatana Imam Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Dua imam, hiji Imam Abu Hanifah nu dimakomkeun di Baghdad di Kufah. Dua Imam Syafi'i nu dimakamkeunana di Mesir. Orang mazhab Syafi'i dan pernah ziarah ke Imam Syafi'i. Paling jarah ka Mang Syafi'i urang. Maya di lembur urang. Imam Syafi'i ya jarahan urang. Saya nundet milu geura siap-siap ku hari lantaran kula deuk zarah ka ditu ka Mesir. Siapkeun ongkosna ku hari mun boga geura yang celengan, mun teu boga geura ngajukeun proposal. Di ka Mesir hayang ziarah ka Imam Syafi'i. Didinya mundur setik aya itu makom guruna Imam Waqi'. Imam Waqi' eta guru Imam Syafi'i. Anu nyana bebeja ka guruna Gusti guru abdi cenah belet amat jeung pohoan bae kunaon sagede Imam Syafi'i bebeja pohoan bae komo urang atuh. Urang melain poho deui ho bae geus pokona. Sakautu ila Waqi'. Abdi bebeja ka guru abdi ngaran Waqi' Su'ahibzi goreng tatalaranna. Kumaha ieu guru? Cek guruna atuh kudu dijaga hate jeung raga ulah pake maksiat li annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu Allah teh cahaya Allah mah tara dibikeun dikirimkeun ka nu sok nongton TV jeung boga HP sakitu bae. Geus sakitu bae tah atuh. Wal dibiikeun mahal ilmu Allah. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ilmu Allah teh cahaya Allah mah mal dibikeun ka nu sok nonton TV. Jual TV-na nu 14 in, meuli deui nu 24 in. Atuh beuki jero tah urusanna. Sok bae gerage. Urang pepegatan ku hari jeung nu kos kararitu memeh urang pepegatan nu asli. Mantap naon sih pepegatan jeung nu kos itu. Tolak tuki salasan HP. Tolak ku aing sia tolak 3 sebab sia mah buatan Cina, aing deuk meuli buatan Inggris. Can kuat urang pepegatan jeung nu kos kararitu. Nu mantak diangkat jadi sholihin, jadi waliin min auliyaillah pepegatan di nu kos kararitu. Pepegatan heula lalaunan jeung nu kos kitu. Jadi api-api tersep
nalika loba jelema urang ulah keur sorangan menonton biasa. Tolol teuing teh si Kiai blon. Hayang kasebut teu boga TV tilau nonton TV itu teh sorangan biasa nya ge masalah no problem. Lain pegatan teh batu hayang kalem. Pepegatan bae. Lah naon artina jeung nu kitu mantap. Mohokeun ka Gusti Allah abdi bade ka Gusti eta TV ngahalangan ka Gusti abdi bade pepegatan jeung TV HP ngahalangan ka Gusti sebab abdi bade ka Gusti isin ku abdi dibabaca anta maksudi waridho ka maplubi Gusti teh nu diseja diteangan ku nu disupri ayeuna HP ngahalangan ka Gusti abdi megatkeun resep ka HP demi wusul ka Gusti gitu. Abdi mobil Avanza dijual abdi bade meser Innova. Jadi nu dimaksud mah memiliki jeung resepna ulah sarana-sarana koskarar itu eta teh dijadikeun sarana jangka Allah satungtung bisa mun teu bisa tinggalkeun. Masya Allah karim. Itulah jelema-jelema anu menuju Allah naon nu bakal ngahalangan ka Allah tinggalkeun. Minimal make waktu atulah itu bisa sakaligus mah HP ku urang deuk ngaji mah diteunden di mah sia HP ku aing deuk ditinggalkeun ti jam 7 datang ka zuhur naon bae anu berkaitan jeung anjeun aing moal hayang nyaho sebab aing deuk ngaji teunden ku urang nu hiji dibawa ku urang. Atuh Habib bae boga tilu HP. Eta teu sanggup urang pepegatan. Kudu pepegatan jeung Gusti. Deuleu paeh. Ketika paeh eueuh nu milu ka jero kuburan iwal ti amal-amal urang bagus jeung gorengna milu. Renungkeun masalah mau kafa bil mauti wa'iz. Jadikeun nasihat cukup sebagai wa'iz adalah maut. Tah jadi kudu pepegatan heula urang jeung koskara itu. Lamun kiaina bae teu sanggup pepegatan jeung nu kitu atuh komo santrina. Dimimitian heula ku kiaina ulah boga TV nu renyak-renyak nu leutik ulah lieur di dalamna jadi nu gede mantep malah ngagerokeun ka murid kadari ye bareng ye final ye deka Allah kumaha lalakonna koskara itu. Masya Allah umur geus ngedek ka hareup urang can berpikir memperbaiki diri urang jati diri can kapanggih. Masya Allah yeh teh Imam Abi Hanifah jeung Imam Syafi'i mah nitah nalkinan kunaon mah li'umumi hadisi man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al karena umume hadis man istata'a utawi sapa man iku kawasa ya si man saking sira kabeh ing yen tah ngamangpaatkeun ya man ing
dulureman maka becik migawi ya. Kangjeng Nabi pernah nyarita saha jelema anu mampu kawasa ngamangpaatkeun kadulur anjeun kadulurna kababaturan kadengdengeun sok pigawe. Lamun kurang dibaca saliwat mah atuh moal kaharti. Tapi ketika ku urang di mufrodat cek bahasa alat mah di mufrodat teh dipreteli satu persatu man teh kalimah isi mausul mustar waman wama wa'al tusawi mazukir sedengkeun isi mausul eta min syagil umum berarti asup kana umum. Hiji nomor kaduana tina bahasa ayan fa'a akhahu. Ieu bahasa ayan fa'a akhahu teh ngamangpaatkeun kababaturan kadengdeung kabatur teu aya qaid boh hirup boh maut di mana aya hiji kalimah ngaruntuy fiil jeung fa'il tanpa aya qaid berarti eusina mutlak. Geus bahasa mutlak diterapkeun jeung bahasa umum mausul berarti ieu kaasup kana qadiyah kuliah. Lamun kaasup kana qadiyah kuliah berarti ieu termasuk kana min jumlatil umum cek ahli usul fikih. Geus kaumuman teh engke bakal dibagi dua, panjang ya ngomongnya. Kekos kitu batur bacarita ga ijtihad. Umumna aya umum bihadin aya umum bi ghairi hadin. Setelah ditilik ieu umumna bi ghairi hadin berarti mutlak di dunia mutlak di akhirat. Artinya mutlak nu keur hariru mutlak nu geus mararot. Hartina di ghairi hadin teh henteu terbatas kanu hirup. Jadi bahasa ieu bahasa umum. Sahabai jelema anu mampu nu bisa ngamangpaatkeun kabatur boh keur hirup keneh atawa geus maot baturna satungtung bisa ngamangpaatkeun fal yaf'al kerjakan. Waduh. Atuh kan eta kakarak ge lah kulitna doang. Kakalak di mufradat kulitna doang can dijadikeun dimantekan dijamul jawame. Kakarak kulitna doang kurang geus kagambar. Ieu nukil teh atawa deuk naklip deuk ngarang urang kudu mampu 12 pan heula. Ieu mufradat ku sorok di mufradat ku nahwu hiji ke kalamna mufid apa guer mufid setelah mufid ku urang diajukeun ka ilmu bilagah bisi aya rahasia di jerona ilmu ma'anina ilmu bayana ilmu badena setelah kanyahoan ku urang mantekan abeh kanyahoan apakah ieu juz'iyah apa ieu kuliah. Beres eta urang dek ngabongkar hukum berangkat nyaba ka jamul jawame. Mulai ngotek tak hukum di dinya teh. Tah geus ieu hadis teh kulantaran umum coba pagedug apa henteu jeung hadis lain. Teangan sa Bukhari, teangan sa Muslim, boro-boro neangan di Bukhari ngaji gencar. Teu kumaha lalakona urang atuh. Sanggeusna kapanggih ieu sanadna jelas apa henteu sahih apa dhaif.
Sanggeus sakanyahoan sohena soheh min jihatil matni, soheh min jihatis sanad, soheh min jihatil itu matni atau sanad. Geus beres kanyahoan kasohehanana tina rawina saha perawina sabara urang hiji-hijina nu mantak disebutkeun soheh kunaon emang ieu si anu kumaha si B kumaha si C kumaha. Sanggeun sakitu matan hadisna aya sabaraha rupa nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, ta'arud apa henteu. Sanggeus tadi bongkar ku urang ningali urang ka ayat suci Al-Qur'anul Karim. Coba besi pagedrug hadis teh jeung Quran ketika akur masalah. Ketika pagedrug di mana ta'arudna ieu? Tingali deui ayat suci Al-Qur'an deui. Besi engke zahirna mah ta'arud si horeng maknana mah henteu bongkar deui. Atuh moal kaburu nonton TV. Moal kaburu bobogohan sebenarnya mah kiai SMS-an jeung urang Cikupa moal bisa. Lamun ngotek trak model kos kitu tah badlul wus'i ngaranna ngerahkeun seluruh kekuatan pikiran tanaga ilmu jangan bongkar masalah. Masya Allah. Kos gitulah Imam Nawawi Syekh Nawawi Tanara nyana ngalalakon tukal tukil komo kabelah dituna Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Romli komo kabelah dituna Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Gitulah nyana salila hirupna ngotek tak terus tentang hukum. Urang mah geus asa ge lah pokona mah talkin bae, nu penting mah di mana anu sugih ilu talkin amplop beres sor gaji Samsu. Kadinya malu wali thubuti ismail maiti li kalamil ahibbai lan kana tetep bae ngarungone mayit kadue rarasan li kalamil ahyai kadue rarasana pirang-pirang kang urip jeung deui mayit ngadenge ka omongan nu harirup ulah disangka teu ngadenge. Eta teh keterangan di Kangjeng Nabi wa khafkin alihim lan kolotrak tarumpahe ahya kadenge kokolotrakan tarumpahna nu hirup sendalna sapatuna bakiakna kelomna. Urang dipanggul ti masjid ti mushola atawa ti imah dibawa ka kuburan dipanggul jelema nu ngomong kadenge ku urang sendalna kokolotrakan di jalan kadenge ku urang teh eta panti Kangjeng Nabi langsung ngadoakeun ka mahna kadenge urang ngahinakeun ka nyana kadenge nu mantep ketika ku urang di alam kumaha ieu mait bagus set kitu kumaha ieu mun di wetan mah kumaha ieu mait sae pae kadenge na pae sae tuh kan kadenge teh berarti Kangjeng Nabi ngadege jana mun teu percaya gara pae ge. Wali hadis ala Umar madhaza huwa wa in kana dhaifan lakinnahu jara bihil amalu inda ahli syam. Kena ngaliri hadis Abi Umamah hadza ikil hadis wa huwa lan udaya hadis iku wa in kana lan sanajanana ya hadis iku kang dhaif lakinnahu tetapi ne kalakuan iku jaro lumaku bihi kalawan hadis afal amalu ngamalkeun inda ahli Syam ing dalem mungguh ahli Syam Syria Damaskus. Karena ngari hadis Abi Umamah nu ieu nu bieu wa huwa hadis ieu sanajan dhaif tetapi dilalaksanakeun ku ahli Syam. Talqin tetap terus baik di baheula dari jasa ka zaman sahabat ka tabiin terus di baheula kunaon atuh ku urang dikuari dipermasalahkeun talqinan mun teu bisa make bahasa Arab ustad eueuh kiai eueuh urang
nalkinan misalnya nu maotna teh ieu Abdul Razak urang didinya Abdul Razak bacanya mun Allah nanya mun malaikat nanya man rabbuka saha pangeran anjeun bejakeun jawab Allah mun ditanya saha nabi anjeun bejakeun jawab Muhammad gitu mun ditanya deui naon imam anjeun saha bejakeun Quran gitu cak nya boe eta nu nalgin ka aing Bukhara mah ku aing diririwaan talkin bakos gitu kiai ustad urang lain ulah deuleu bisa lupa jelema isin bane at-tahlilul lafzi wallahu a'lam.